sia naik mah bisa, turun teu bisa. Masyaallah, ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung. Kabayan, sia lintas ngising, ngisang tiris. Tiris bau, tetep embung. Goblok sia. Ayo kana teh ada gimana sia teu ngisang embung tiris. Geus ditinggalkeun ku mitohana, teh kebel nyana teh ngojay set. Kabayan, sia keur naon? Keur ngojay silem. Tuh ngisang we embung tiris. Tolong deh coba. Ai silem dah aing ngisang embung, cak kena tiris. Teh kabayan blow-blown. Tah, di urang teh aya tokoh kabayan eta. Di Parahyangan lamun urang nyaritakeun kabayan sagilek-sagilekna yang seri bae kabayan. Lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali, di urang mah kabayan nyaho wali nyolain. Nu jelas pikasirieun be kabayan mangesna. Eta be naon gara kitu menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu. Emang naon nyeun tihang jeung imah. Aya kadaek sia kabayan cek mitohan. Kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek nya teh kabayan tuar ku nya we bret diragaji ku nya pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah ide nyana datang mending dijieun halu cek nya teh halu atau dibagusan ku nya halu teh geus tere potong geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah cek nya isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede lah sagede ceuhil kieu kieu bae keur nyeuhil itu ada datang buat bayan mana tihang teh iya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal itu ada goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badayna jadi segede gitu bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah menceritakan kabayan puan eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikasirieun we kabayan Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi rukun lah kuari rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat penting deh niatna lailan likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan penting nu ngaran penting ti guru datang ka pajar deuk jam sabaraha bae tah deuk jam sabaraha bae deuk iraha bae deuk keur kumaha bae pokona penting niat jadi Zaid keur salat isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atau emang biasa gen teh ieu acak-acakan memang nya nama biasa ge ieu keur carita di jero salat ge teh ngomong ngadaguan imam nangel ya sabab bacaanana salat isya suratna teh kahfi insyaallah wah rahmat teh tilok sinari di si imam maca surat kahfi horeng loba jelema asa loba jelema be nya surat tak kitu action lamun loba jelema masyaallah kul hudai tah ieu jada keur salat isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baron Ramadan jadi
babari niat eta sakadar sah angsa etik da nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala geus biasa sekali deui nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala numantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kunaon sih bongan sih Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu we ribut eueuh masalah tah urusan maca atuh grammar lah atuh maca make Ramadhani bulan Ramadhana bulan Ramadhanu lo sia daek mah Ramadan keneh eta mah tuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun kan sia Ramadan naon eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut Ramadan aing ari cek tukang ngaji mah tu babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mamun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa'il soma jadi mapulna kudra sunna pansabna sunna patadzir soma modab godim do pun ku dijalamat jana kaso an huruf jet ada ima juru ku dijalamat jana kaso ada yang modab padi modab pun ku dijam sak padi modab ramadhani kudam baru le modab pun ku dijam sak ramadhani modab hadhihi modab pun ilaih teu mantak kudu mondok datang ngeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasti anu teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aya ngarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye, tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak atuh ulah dimasalahkeun tah mah kos kitu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawaitu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadhana aing mah ganti mah tuh nawaitu suma godin an adai perdi Sya'bana hadis sahabat bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah tah nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu we ingat beusi kabablasan aing ye kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat bae nawaitu soma godin ana deui barisan Ramadan hadis lillahi taala Allahu akbar pohon maka Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah salaki teu lok daek salahkeun goblok jadi bae jadi ngala wudu tas ngala wudu aturan ngadoa maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin gimana niat jadi bae keur dahar jadi bae tak keur dahar kumaha penting-penting bae kumaha bae keur ngobrol niat lah jadi bae nya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan nyana naikkan mamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantap jasa guys cek kene orang bebeklan neng bebeklan saku ada ka mana bebeklan
atuh geus biasa inget jana pas dek keluar cai mani inget can niat dibarengkeun cak babajikan ngabetan awat gak bareng gua teh jadi bae ya Allah babari ya nu penting niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-duanana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal peti di mana dalilnya itu Imam Syafi'i cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa memeh bajar fala syamalah teu direken puasana teu sah puasana nomor kahiji niat nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewek guero jahilin mazhur lain bodoh makzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho mah teu batal puasa Zain pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora beuh jeung lauk gabusiem aya sambal aya tauco poho yana dahar bak eta dahar ku nikmat teh beak 3 piring masyaallah haju jengkolna beak 1 kilo mal haju nginum samuk gede teh lak beres nginum ngarokok deh tenang we tenang beres ngarokok selesai nyana inget masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho da kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun dimanaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran haju kutang nage kenceng haju calana nage kenceng teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa
Enggak, berarti aya uzurnya teh. Naon uzurna teh dibere duit. Ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, masya Allah, atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung main nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub atuh mah jeuna. Beres. Cak pamajikan kamar rek bulan Ramadan, masya Allah. Jahel, ini kunan tengah mejan, poho pugu lagi sarua bae. Cih, atuh kakak ge sarua poho, atuh neng di kunan teu make calana, atuh kakak deui kunaon muka deui. Geus lah ulah dimasalahkeun cek teh urang ngadoa. Ayo geus, pamajikanna di tukang ngadoa. Salakina di hareup, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan bae isu poho deui. Oh, masalah. Cek Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina, nomor kedua ngahiji niat, kadua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa. Lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sadengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok we teh algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan. Lamun nyokot gitu mah pangkarep panjana berarti kan aya ikhtiar dahar sia baget dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia dahar cicing bae jana cokot ke calangap gayem kar jadi lamun masih kene ngagayem nah teu dititah mah lamun teu digayem sia ku aing sia hayo gayem. Nah, nyana teu make gayem, calangap. Ayo, bisa terusin. Aju ngagayem sorangan. Enggak bisa minta deui kan. Lagi dong. Ulah. Ya kudu terus bae dijajelan. Okos dipaksa titah ngajima. Ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa. Ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya. Ayo. Jia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koy geus dikege beusi sia teu percaya ka luhur tuh jija bener tama pistol horeng sugar aing pestolan ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh aya naon ngaranna pelorna tuh nya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah tilok make pe kira-kira 12 lewat teuing atuh pokona ka kitu bae lah tembak sia koy ayo eta lamun langsung nyana morosotkeun calana batal kudu itu nomorosotkeun nanaseun pamajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeun ku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek nya teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana aju goyang sorangan mah batal atuh teh beres teh fokus kitu mah ngaranna arang ngarasakeun nyanana teh ieu dipaksa mah kos kitu teu batal tur ulah bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang gitu misalna horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang nyana ngopi bae koh kena engko lagi saya udah malap atuh iya lu kenapa itu ngopi emang kenapa kan lagi puasa ini mau bulan Ramadan ya nggak boleh juga makan
nggak boleh juga makan, wuduk nggak boleh, kupat nggak boleh, kalau ngopi mau boleh. Wah singgo bro brengsek singgo. Eta jana memang can ngaji kakara ge 2 poe di puasa nya teh asup Islam can kang sungkung sing ngaji ngadengekeun ngaji henteu nu ngabejaan eueuh. Eta teh nya ngaranna bodoh ma'dzur sebab karak asup Islam. Bodoh ma'dzur dihampura. Cuman gitu Pak Zaid si isu-isu kopi emang kurang gitu temenang sia di juga aing menang emang sia buat alat tala itu aing bapak aing haji ma aing haji sia aing hampir munggah haji pada sia itu kopi bae sugan teh mah menang ngopi mah teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi lo baca Ustad Ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah baik sakituna mah geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah tuh bodoh. Kumaha nyana bae ngan ieu mah kiai teh Ambalaya asal bulan Ramadan mah maruncul kiai. Di TV nu lain kiai ge cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mangke di akhirat tah ieu kuarinya na teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nya mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi. Nah kos gitulah kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah diasupkeun bae ka tukang ka bool LGBT ya Pak. Nah lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu nanaonannya atuh nanaonan segala asupan kayu segala nanaon teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ka subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas. Nomor katiluna waso imun nu puasana jadi rukun nu puasana aya nu puasa teh kumaha ngalaksanakeunana teu wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal ngamerdekakeun budak amat abid eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan tapi hukumna aya itqu raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir namun eueuh abidna kumaha ieu shaum syahrain mutatabi'ain puasa 2 bulan berturut-turut namun teu bisa keneh bae ya ta'amu sittina miskina mere ka 60 miskin saya alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijma'in tamin asimin bihi lisawm Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana beda jeung dahar
Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada, nya wajib kafarat. Masya Allah, Masya Allah. Ki Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana, inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah. Teu diawali ku nginum ku dahar, langsung jima bae. Di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal, tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan. Dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana, nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah lamun deuk ti peuting bae 4 kali 5 kali los teu masalah. Peuting mah ti peuting mah masa beurang mah ulah beurang masih ada. Lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngajima pamajikanana, ingat lain pok tadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung ngajima. Nah ieu rusak puasana, di samping rusak puasana doraka, di samping doraka wajib kafaratul uzma, yakni meuli budak anu salamet tina cacan diperdekakeun. Wow, cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu kuat. Ya tamu sitina miskin, mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 leter. Ieu inget ka dongeng sahabat. Aya jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis, halaktu mencek kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi mazalik. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek kana teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Ai ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan manggeus ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan atuh tah mah lain beulieun model kula ai amat mah jutaan. Oh ane mah teu boga geus bae puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya geus beres geus kitu niat kafarat. Tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol. Atuh kumaha 2 bulan berturut-turut kumaha mah gede salah tuan cenah teh. Mal buat aya teu kuat bang geus bae atuh mere 60 miskin samiskina saleter jadi 60 leter ngaranna jelema aya. Cak Kangjeng Nabi jeuh. Kudu teu toboga cek jana teh kudu 60 mah. Cici be Kangjeng Nabi teh. Teu kebel aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Jeung tuan. Nah, tungguan. Dibawa ka dia tah. Ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang kitu tah. Ieu. Tuan, dibagikeun ka sa? Atuh ka miskin. Hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu diwal ti kula. Atuh geus bae dalahar kumaraneh kabeh jeung pamajikan sia geus kabeh. Ka ditu dibawa ku nyana ka ditu. Didahar ku nyana jeung pamajikanana geus beres. Tah ieu jadi hukum artina ta itzqorokobatin dititah ku Kangjeng Nabi. Ku ari mah diurang puasa 2 bulan. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut berat ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin. Kos gitulah. Namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga. Masya Allah. Mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan ya sing hade. Hiji nomor kedua nya wajib qada, nya wajib imsak. Nya wajib qada, nya wajib imsak. Imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar. Mun dilanjut doraka. Nomor kahiji
fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita Nomor 2 la tarikin niat lailan fil fardi peutingna pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nyana ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe eta teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa tuh nomor katilu alaman tasahara dhannan bi baqa'il lail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya dahar begitu dadar beres kacai barakeur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasana kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nya kok ji ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam-jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun we ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 jana sahur disangka ku jana peuting poe eta jana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade nya urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun wah kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek waduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan aya keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasanya kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun ieu mah tarhim tenang-tenang bae seut begitu kadenge lain tarhim endahan adzan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh eta teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas adzan haju ditendetkeun batal puasa terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah nomor kaopat man aftarazanul ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka be titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar ayo naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan be kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar be set be laporan geus bah geus tong-torong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta
hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok sia jasa santri aya bae asal keluar besok ngeuleulalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bahaya aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana aduh emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae tah santri ke holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun imahna deui wah gua da asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok kiai aya nu maling gedang saha cipulan panggil ku ki holil panggil gedangna bawa sini bawa carekan gue nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh iholil pohon habisin sama kamu habisin dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh dibari ceriknya diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa wow kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka ki holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai masyaallah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh aing ngajen kumaha jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah yana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin yana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap ka siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaha ka maneh kabeh horeng keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen hukum lagi ngan syaratna teu meunang menta yai minta putuh ya batal kos gitu mah teu meunang coba kiai ge teu sabere-berena tuh di dieu baheula ya di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kebenaran aya lauk di masjid aya lauk langsung diterima ku jalan betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri masya Allah tak mantak besi urang manggil lauk sih ada putuh eta iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah orang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi nu urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan teh aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik
Toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tak keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu geus dah nu kakana teh tajang sia belos sakana teh aing mah teu hayang di dahar ki prawira duana tok masyaallah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa Kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia sakira teh tah nu mah teh geus aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun peuting-peuting mudah keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dia nu Badung malah bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dia santri abah kuari hirup kene bukan santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh teh aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tah ramohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tanu hiji mah aya sakolahan MI lah mencara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribe moal salahnya ieu heuy lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-tipe pan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu dileutikeun ngawirid lampu leutik pan aya lampu tempel mah geus bisa leutikeun asal asinar bae diragakeun kunyana di luhur blek ka kahanna langsung ditubruk di dahar ajana seserian mah kalah kucing garong mah lu kata tolol teh coba isbalang saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede sebelah gini dihareupeun nyana seserian bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman-teman atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung lain putuh tama kos itu batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah ditu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasana marhaba santri ka warung kanyawan kunyana ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot wow eta santri balik ti warung teh potong sieun nya leumpat di dinya kene potong masyaallah eta jada kanta si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan balik ka pondok di pondok aya pocong di gang teh apa pondok gang gitu tah aya pocong ya jangan suka nakut-nakutin gua lo epak beneran koclok lu yang bener lo lu mah kayaknya pocong beneran eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta mah tah nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popocongan jeung kula
dia tegan mangi pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nuleun nya lumpat di dinya bae ye kasih saya jelema ieu aja kukula di gitu teu bohong teh oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondok teh belah di pondok make gang tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah sana wah jangan suka gitu lu Allah kareng pocong bener atuh kula ka dinya ngagoler nyana eta lakon bae lakos gitu sangar di dieu sangar guys, pun diceritakan di dia sangar lain nalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, ye, lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyawa, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kalimah laman banalahu yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya nu ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada nya wajib qada karena geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus teu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun deuk puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun deuk puasa teh mun teu sapinah riyad antak digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapina ke tahun berikutnya riyad deui ke sapina deui sapina endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapina bocoran leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapina beuh masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapina bae geus cukup biasa aya sapina ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingsrek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtul shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head sarwiti puasa berbayat batal wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana
ketikanya ngalanjutkeun haram nu teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz sekadar menang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kamenangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu gering teu terlalu parah tapi ieu mun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari atuh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram dia ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah dua macam hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyah na wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kebayang sia lintas ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kana teh ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun kumitohana teh kebel nyana teh ngojay set kebayang sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolong deh coba ai silem dah aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali nyolain nu jelas dikasirieun be kabayan mah geus eta be naon gara kitu menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan mah aya kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar kunyana we brek diragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tereh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan ku nya halu teh geus tereh potong geus tereh jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong jakna cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pake nyeuhil bae dijieun pake nyeuhil teh sagede ceuhil kieu bae dina keur nyeuhil gitu ada datang bayan mana tihang teh ieu tihang eta kabayan tolol jasa pantah
tinggal itu ada goblok tolol sih tangkal kayu sok itu badainya jadi segede gitu bagus sakit jadi kene alhamdulillah eta si kabayan jos gitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana keuntungan sih alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sih 30 juta alhamdulillah bah 30 juta mah aya nu mana sih 30 juta jadi hutang bah tuh hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol dominan tuh kos kitu tah udah jadi tekan kabayan puar eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikaseureun we kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain maim kaniyata yati ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan eta nya wajib qada nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ya urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga qadaaneun qadona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae qadona mah sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal gitu bae lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 30 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha tahun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah masyaallah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu malih jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah ayan wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah deuk qada iraat coba cager deui aki-aki tah geung fidyahna ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib fidyah poe Minggu datang ka magrib fidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngancan kewajiban sahanu nyaho menang 2 poe pae ai ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajibna mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah ialah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah kitulah cara-cara puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna
di luar Sulam Munairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulam Munairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulam Munairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun Hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat tea mun poe ngitung ti Ahad poe naon Ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Purwa puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sekali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun we kieu teng oh poe anu tanggal hijina eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah merumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus rumus keneh cokot hiji eta mah rumus we rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opat teh Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 kitu ngitungna ku hari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Akhir Rajab Purwa puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan derajatan doang derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar
eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu. Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa ya rumusna ya 3 jalan ieu mah kan sajalan. Lamun Masehi mah aya 3 jalan. Moal talar kudu ditulis. Matalar ke kudu ditulis sama tek zap we anu engka dituna geus aya rumus berarti Januari Februari Maret jadi geus eta tahun satahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di dalam teu hayang gitu teu hayang kunaon fotona bloon terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana cek nyana ieu teu pararantes cek nyana aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari nyawa derajat teh kudu make sulam teu kudu maka derajat teh make sulam makan kudu dihitung atau make Ibnu Satir kudu dihitung mantak cek abah teh cek abah ya sia make ngitung keneh mah atah geus kitu aing panas di kitu-kitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai prakadituna dihina jasa kudu dihitung-hitung keneh gitu make ieu bae sih hitung derajat aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak ngaji bae ka mana bisa henteu aing embung dikitukeun tah abah mah galak eta mah masyaallah aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak tuh Mang Anu nyahoeun abah ge hirup keneh mal disebutkeun tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna nyahoeun tadi bari hirup keneh hirup mau disebut kok ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh aya jago teu palakna kumaha tuh bah ngitung derajat kieu ngitung derajat bae set nya ku deuleu ku sia irawa sabaraha atuh 5 bah cak sagenep bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kan sia kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh tah di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron sia mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya jadi lamun dipraktekeun tak abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tak ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka imah goyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna sek di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus horbo Muharram Safar Mulud tek ka dieu adukeun tek poe anu ngan eueuh derajat tadi hitung di dieu coba tuh cai kiai sapi sapi atuh aing ngeunang mahal ngaji teh dihitung kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa Masya Allah karim puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masrubat
wa an liqaini saifin lahar, muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti beurang ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar teu nginum teu jima eta puasa syariat. Jadi bae geus kos puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar teu nginum teu jima ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri, celi pake ngadengekeun musik, ngomong sadaek-daek, leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan, puasa syariat. Disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim, Masya Allah karim. Ayum sikaan jami'al dhaih, nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al muharramat wal madahi wal zamaim, tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae oraw. Kunaon cak pamajikan garacung. Heuh, modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan tegacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Ketika kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah cugna kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu kos. Jadi puasa syariat mah muakkatun, aya waktuna dahar aya waktuna, ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muakkot, muabad ngaranna pi jami umri. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana.
mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qadat ti baiti hadiu pe di imahna. Nyana dapakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci ku nyana lawang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa keke. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa. Siapa ngan barang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu percis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahr loba jasa jelema anu peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang. Nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mentak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana
ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga. Ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa manu aing. Ngantak lamun saya yang kalem berarti geus lain nu aing deui. Puasa manu aing berarti lamun saya takabur lain nu aing deui. Puasa manu aing. Awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae. Puasa manu aing. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajzibihi. Aing nu bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiron wa batin. Allah kali numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar. Pindah dahar. Allah respen jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat resep. Nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Iya nu hese. Nah urang sabulan ya satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah ka mana geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aca. Masya Allah nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robayatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum hawa ye doa na pohara jasa ye bisa sakali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ruyatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robayatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robayaana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan anu moba di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Tah ieu Siti Robayatul Adawiyah iya tah. Di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Robayatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robayatul Adawiyah. Tah, ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robayatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ruyatak tah eta tah ya arhamar ke datang ka imah talarnya babacanya pihartieunana ieu mantep jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin
abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui yang mal dibaca kan. Mal doa, ieu mah doa teu kira-kira cek nya. Tadi mah ditalar haja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing. Tadi mah resep we cek nya lah geus hayang lah cek nya. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilakanya mah supaya itulah biar teu ta ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran, Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang deuleu doang ka Gusti geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di surga batu mangga. Teman nu kos kitu mah malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek ieu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin orang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anake cilaka. Beneran ieu mah ka anake ulah cek. Sugan eta ieu mah kata tangga ulah. Naon sebabna begitu ditanya ku ulama Rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun. Kita tangga susah kajen, penting ke sorga. Anak susah, masalah sakena, penting mah ke sorga. Pemikiran anak geus eueuh duniaan saeutik-eutik acan. Nya nama mun neuletukan karung nya mah jariji. Jariji sama aing. Sakumaha teh kebocor aing. Para doa ya Allah. Sakitu bae abdi bah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi taala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin iwa sadetik jero hate kasalian Allah be iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cek Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah
urang hayangan mobil-mobil bakal rusak maning hayangan nu nyieun mobil Allah urang hayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia nu dia dibikin ka manusia tapi manusia embungeun hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang iya ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadah naru sir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamangis timur salin jeung nabiin aya para aulia Allah urang minimal engkeut puasa thariqah mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'il ju ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu mudah-mudahan nuntut ilmu orang belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung ulah dianggap bahwa kula nyinggung tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima gaya maksud sunggang singgung sama sekali andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan tina pagawean tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan khusus tim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui insyaallah sim kuring ngahampura di jero hati sim kuring eueuh anu dipake ka bendu eueuh nu jadikeun musuh boro-boro anu resep nu bendu ge sim kuring mah teu bisa bendu insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong ditanya motif naon ku ayana sakitu berusaha orang di dunia sim kuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep sim kuring teu bendu tur ngahampura nu jelas urang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Informasi tinggalin lebaran insyaallah hisab mah rebo jadi orang puasa 30 poe jadi tahun kitu ngaranna Senin Salasa
Kemis Sabtu Minggu Senin Selasa. Rebo Lebaran. Haul biasa Abah tanggal 9. Lamun urang Rebo Lebaran, Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa eta nyawalan. Rebo malam Kemis. Rebo malam Kemis eta haul Abah insyaallah.